Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalah kanza tepung dangu tepang sorak di Jomantara tepung dina YouTube dah kata Kang Deni baki di baki ningkat keranya mohon perkataan hati cenanya mau kejung ayat tepang di Jomantara kanza tepung dina YouTube cenah murwakanti cenah Mang Wayu tetep murwakanti pohara aja dina episode anu katilu rupina ieu teh kanca mudah-mudahan lancar gitunya. Alah pengiring nah nama ku gamang itu ku gamang ya. Nah eta urang milari suasana anu beda gitunya teu sauyos dan namina ge backsound backsound bebas we bade ku suara kendaraan asal ulah ku suara me we nya. Eta Kang Deni mohon sakumaha biasa kanca di channel YouTube Leuweung Seni baris ngadongeng deh urang ngadongeng tah dongengna naon cara Kang Deni ayeuna nah sugara tuh dongengna cara Kang Deni sakadang kuya nah tuh dah sanes kanggo murang kalinya ieu mah kanggo para penggemar wayang para kanggo kasadayana masyarakat anu resep kana jalan carita wayang heuh rupa-rupa geuningsnya jalan carita wayang teh biasa nama ku dalang aya nama ku tukang dongeng nyata Kang Deni saludea selalu di udara abadi di hati. Dina episode anu katilu kamari dina episode anu kadua kanca nyarioskeun pergiwati jeung tepung cing Gatot Gaca deh nyata eta tah ayeuna mah urang nyarioskeun nyaeta Gatot Gaca Krama. Sering pagitan kanca mitra nitenan jalan carios ieu aya sapoli cenah imana geus pasti kadinya loyogna cenah teu sauyos da aya nu terang aya oge anu teu terang etang-etang ngabejaan bulu tuur we ieu mah pribados mah ceuk Pak Deden Guntari teh mah itung-itung ngabejaan bulu tuur we etang-etang maparin terang kanu tos terang gitu nya. Hatur salam oge heula iteh sateuacan perung ngadongeng kanggo kasadayana para penggemar Leuweung Seni di mana wae ayeuna wabil khusus nu aya di Kabupaten Purwakarta terus oge Purwasuka Subang Purwakarta Karawang bari teu mah masyarakat Jawa Barat luar Jawa Barat sa Indonesia ti Sabang dugikeun ka Maroke Maroke nya kalau teu masa alam dunya sugana nya tah eta oge ulah hilap like subscribe channel YouTube Leuweung Seni diantos komenna terus oge diantos saran-saran kritikna kanggo kamajengan ieu channel Leuweung Seni kanca. Yuk urang ngawitan dina jalan carios Gatot Gaca nyaeta dina jalan carios Gatot Gaca Krama. Kacaritakeun di hiji nagara teu ayeuna nagara kan sanya mohon kamari mah padepokan dina episode-episode kemarin aya nagara nya di negara mana cenah atuh ieu teh Kang Deni nyaeta ieu teh di negara Amarta. Di negara Amarta wewengkon Madukara teu kanca di wewengkon Madukara taya kajabi anu mangku Prabon di nyata ieu Madukara teh nyata Sang Arjuna panenggah Pandawa. Ya Arjuna kalarasan nuju nimbalan rayina ku anjeun atanapi disebut wawakil mundu urang mah patih atanapi wakil lah beureunya nyata Patih Sumitra kanca. Patih Sumitra diimbalan atanapi kenging timalan digingsir linggih ku Adipati kawuh kasumpingan nyaeta sesepuh ti Jajar Sokalima oge kasumpingan oge nyaeta ite nyaeta Adipati Karna kanca. Adipati Karna kansanya kantos ngadangu paintan Adipati Karna nyaeta ti Awangga ti nagara Astina.
Sami tungkul hambari kuludat nyembah ajrih ningali pamor sang adipati. Oke, Adipati Arjuna ngaraos regreg bagja parina sugema ku kasumpinganana nyaeta hiji guru anu linuhung panita anu binekas resi anu sugih ku pangarti anu nepi asih lintang ti Resi Kombayana. Sarua Resi Kombayana ge ka Arjuna mah murid anu dipikadeudeuh sabab pangencerna dina otakna. Dina pelajaranana Arjuna mah selalu nomor wahid gitu. Nepikeun ka ajian Sri Weda dan Nurweda Sri Nurwenda ajian mentangkeun panah ngan ka ieu Arjuna. Diakui ku Arjuna oge yen bisa na tapis mainkeun panah teh lain warisan ti Mang Bayu. Lain ajaran ti Bapak Yus di ajaran ti Resi Kombayana gitu nya tuh. Ulah jagongi ya kasadayana rek-rekan leuweung seni ya. Harita Arjuna muka carita dawuh timalan ama wayah panjenengan Arjuna ngahaturkeun semahong arcana maya. aduh nampi kana pembagi hidup Ki Jaro cek Kombayana kansa ama asa bagja barina sugema disemah kuno jadi anak. Syukur hidup kumaha sehat Ki Jaro. Aya hibar Ramadewaji, aya hibar dina Wangkid Giwari oge wilujeng sumping Karakadipati nyaeta Kakang Karna. Aya yeyi Dawuh timalan akang oge nyangakeun sabda panglayan nuhun kana pembagi ditampi ku akang. Bayi Sumitra, ulah nuhun gara punyung ieu muhun atuh kaula ge ngahaturkeun semahong arcana maya kahunyu kasepuhan. sarua Sumitra ditarima ku kaula. Kahunyu Gusti Karna wilujeng sumping. Syukur Sumitra ditampi ku kaula. Aya naon ieu teh ama? Laras kasep Arjuna ama barina sugema bisa datang ka dieu ditampi ku anak dibagiakeun ku Ki Jaro kali Sumitra. Karena naon itu ngarariung kieu teh dua non ngariung di pasewan itu. Salasna mah kaula teu nuju badanten iteh sareng Sumitra teh nyaeta perkawis nikahkeun pun anak sareng Gatotkaca. Oh nya. Aduh ama bagja barina segema heuh ngadenge beja cenah Arjuna baris bebesanan ujung Bima heuh ditarima ku kaula. Ku eyang maksudna. Punten kanza sok rada kacaretot mah asa ngawayang atuh deui teh. Ngan teu aya gamelan bisa neng nong gitu nya teu sawiosnya. Deui mah ngadongeng atuh nya mah gitu. Ah cenah Kang Deni geuning eta aya logat-logat wayang gitu. Teu sawios panding jaran carita wayang nya. Mangga urang lecengkeun kanza. Operator seri betul. Ting naon ceri ongkoh kudu mah bari nyuguhan kopi teh ada kopi geus beak gitu. Kode teh kode bae teh. Tur nuhun sponsor rokona tong disebutkeun merekna bahaya. Ama teh bagja barina sugema ye operator ngagoda wae jeung hayang seuri atuh teh. Nyaeta ama teh bagja ngan parinden kitu ama teh heueuh itu aya kanyaah kahidap. Aya kanyaah kumaha ama? Ama teh rek nepikeun hiji carita itu hiji kanyaah ngan itu ama teh meunang sorak ganda meramo atanapi 3 ib. Leres ama Kan itu aya syaratna. Itu ulah aya jalma sejen lintang 3 genep mata antara ama hidup jeung Angger Dipati Karna. Wayahna ieu Sumitra kudu kaluar heula.
Rai. Aduh kula nun. Wayahna keluar heula Rai ieu Rama Resi. Aya badani ada banon aya badami keun keur kepentingan akang meureun ieu teh ulah kanyahoan kuno sejen. Wayahna Sumitra ieu keur kepentingan dunungan anjeun. Sae mangga Sumitra kanca asa nyelu dina hatena. Sabab geus bisa maca. Yen sapati-pati dorna kadinya pasti aya hal-hal anu bakal nyurigakeun. Kecurigaan beki kanel kanca. Sumitra ngoleset di tempat riungan. Keluar ti paseban. Anu aya tinggal Adipati Karna, Arjuna, jeung nyaeta Resi Kombayana. Geus kaluarnya Sumitranya. parantos kaula nun. Parantos kaula nun. Kieu ieu teh ama teh menang soratan katinggalan Gana Meramo pas malam Jumaah waktu Mang Deni keur siaran wayang. Ama teh ditinggalkeun harita teh di Sokalima. Ama teh sorangan. Lain eta Resi Kombayana momo Kang Deni nya kansanya. Duh. Padahal nya leres teh keur tugas Mang Deni teh. Tugas live streaming gitu. Ama teh harita teh pas jam 12 keur lalajo YouTube ama teh. Keur lalajo YouTube Leuweung Seni. Keur lalajo vlog Mang Deni. Nah atuh hidup teu kungsi sa babaraha jam harita aya soratan ketinggalan percis kadenge ku ama. Kumaha ama? He make he itu. Oh make he ama. Make he dorna 3 kali nyebut dorna lagi. Malahan maka ditu nama cenah Robi Darwis njeurkeun. Aduh. Nah make nyebat Robi Darwis ama. Kepan ama teh idola ka Persib. He dorna Ari anjeun cenah nyaah cenah ka Arjuna khususna umumna ka Pandawa. Ceuk ama teh nyaah lamun nyaah cenah Arjuna teh rek bebesanan jeung Bima. Tak amat rek mastikeun bener ieu teh. Arjuna teh rek bebesanan jeung Bima. Leres ama malihan sakadap deui ge panginten baris ditikahkeun pun anak teh. Udah bener ari gaib mah. Taranya lahan cek Mang oge ari gaib mah. Dorna kansanya wat norowelang we ieu si Kombayana nya. Ampun deui. Bener. Asli kene beja ti gaib tibatan ti si Bayu mah teh. Nah jadi mau makan operator Resi Kombayana nya kansa. Pohara tadi nyanyanak Kang Deni itu. Ayeuna nyanak operator di pohara. Ampun. Komo eta beja ti si Rahman mah. Kadang-kadang sok tepat eta teh. Tuh coba Barahman di babahawa kan saja pohara itu. Ama teh menang beja cekeng tek naon ieu kumaha. Diajak ngobrol gaib di ku ama. Majarkeun teh lamun maneh cenah nyaah ka Pandawa. Wayahna cenah carek ulah nepikeun ka jadi bebesanana antara sa Arjuna jeung Bima. Tak kitu. Ama teh jauh di jogjog angang di teang. Heuda nyaah. Ajauh. Muncul dalamanya panai Kombayana masa make ajau kan nya. Teu hayang ama teh ajauh. Sabab Bima murid ama teh. Bima murid, Arjuna oge murid ajauh. Teu hayang ama teh anak Parasea. Anak Parasea ama teh. Leres ama. Gerung. Nya. Sabab ama teh teu hayang anak jeung anak Parasea. Leres ama.
jadi wayahna Kasep batalkeun. Sae ama kedah kumaha ngabatalkeunan. Ama henteu apal kumaha carana ngabatalkeun. Oge ieu teh ama teh tadi teh di jalan tepung jeung Anger Adipati Karna. Laras Rayi akang tetepung jeung Rama Guru. Tah bener aya naon atuh cing hidup. Kocapkeun Sumitra anu keur ngintip di jendela ngagerentas dina jero hatena. Teu sangka cenah tega pisan ieu si Kombayana ceuk hatena Sumitra kanca. Saloresna akang teh nampi tinimalan tinu jadi raja nyaeta Kang Rayi Duryodana. Sasna kieu sepuh kaula teh bade nyangakeun sabda panglamar ieu teh. Sabda panglamar leres yen nyaeta Raden Laksmana Mandakomara mikatarik kataji kapati-pati ku putri hidup putri Rayi nyaeta Dewi Pergiwa. Takang teh ieu teh nyangakeun sabda panglamar Rayi ditampi jeung henteuna mangga nyangakeun. Arjuna bingung ganja. Arjuna lamun cuk posa dalang mau wejar meneng-meneng Gusti Petengyati geus lah. Nah teu kudu dipanyangkeun nya kacaturkeun bingung nya. Arjuna teh kudu dilaguan dalin ngagolek atuh ieu mah. Kabingung Arjuna teu manggih tungtung teu bisa digambarkeun ku carita sanajan endahna basa. Bingung atuh kudu kumaha. Manya kudu ditolak. Tapi dirina teu hayang kudu pacengkadan jeung anu jadi lanceuk nyata Bima. Kata mah kadongsok deui ku Resi Kombayana anu langsung nyarita kieu. Kasep lurus ama kunaon ngahulang cu? Kaula teh bingung ieu teh mah. Jadi bingungna kumaha ieu teh? Ceuk Resi Kombayana kan teh. Anu jadi bingungna teh kaula teh piraku kedah ngebatalkeun. Ayeuna kieu. Daek Arjuna pacengkadan jeung Bima. Ya henteu hoyong. Tapi budak mah tetep bakal dikawinkeun poe eta tanggal eta. Tapi pangantena urang ganti ku Anger Mandakomara. Ceuk ama mending jadi. Ngan bebesanana urang robah. Nu tadi jeung Bima urang jeung Anger Prabu Suryodana. Kitu ama morokankeun kahiji hidupkan getreng wae jeung para Kurawa sugan ku jalan ieu hidup bisa akur jeung para Kurawa. Ceuk Resi Kombayana ngasupkeun pangaruh ka Arjuna kawantu ari Arjuna mah panatik pisan ka Resi Kombayana satuhu nya ide dorna teh diterima we. Tak kitu kumaha cenah saya atuh. Nah Anger ditampi cenah ngan ieu tetep ka Gatotkaca kudu dibatalkeun. Urang ngadamal serat we ama. Nyen surat kumaha? Urang ngadamal serat kahatur ka Aceuk Arimi yen teu cios bebesanan urang batalkeun ieu pertikahan Gatotkaca jeung nyaeta putra kaula. Sok yeun suratna. Gutrut Arjuna nyieun surat. Lajeng geus beres dimaos ku Resi Kombayana. Tah ieu bener ieu. Kahatur ka Aceuk Ratu di negara bener. Halus. Ngan ieu kumaha suratna nganterkeunana? Urang miwarang we ka Sumitra ama. Oh nya bener.
Mitra, kemana si Mitra teh buah jauh teh ini ngabaso gitu. Aduh, aya naon kasepuhan? Kadieu Mitra. Sumitra anu keur cicing di luar bari jeung tita tadi ge apa obrolan anu jero teh. Aya naon Gusti Raka Dipati? Sumitra, wayahna kaula rek ngutus anturkeun ieu surat ka nagara Pringgandani. surat anterkeun ngan kade ieu ulah dibaca ku maneh. Kudu langsung nepi ka Ratu Pringgandani. Sae mangga. Tekung silila Sumitra init kansa bari mawa hate anu tagiwur. Da yakin itu surat pembatalan kansa. Tekung silila ngobrol ngaler ngidul ngulon eta teu kacatur obrolanana. Intina mah lamaran ti nagara Astina ditarima weh ku Arjuna nya. Ieu teh langsung mulang urang nagara Astina oge. Resi Kombayana sareng Adipati Karna keun urang teuneun heula ayeuna urang nyaturkeun Sumitra di perjalanan. Kacaturkeun Sumitra anu nikreuh baris lumampah ka nagara Pringgandani. Acan oge nepi di satengahing perjalanan geus dipegat ku hiji Rota Denawa utusan ti nagara Ujung Maruta. Nyata hiji patih anu bakal ngiwat Dewi Pergiwa sabab Prabu Rodra Jenggala teh mika cinta nyaeta ka Dewi Pergiwa. Nyakungsi harita patelak jeung Sumitra sabab Sumitra teh nyaeta nyarek pikeun ngiwat meureun nyaah ka Pergiwa oge nyaah ka Gatotkaca. Pitotama kansa kurang ajar sia Mitra. Aing teh arek ngalamar ngan moal ditarima komo bangsa jin. Piraku bangsa manusia kudu kawin ke bangsa jin. Goblok sia cek eta patih ti nagara Ujung Maruta kansa. Rasa dihina nya campah majarkeun teh cenah yen bangsa jin mah ulah resep ka bangsa manusia. Teu teh bitotama kansa. Ya ieu bati Sumitra teh eleh kansa. Kanyahoan gelutna Sumitra jeung jeung eta patih teh ku Gatotkaca. Gatotkaca apaleun nepikeun ka ditewakna eta patih. Ari anjeunna maksudna nyin keributan di nagara Amarta. Allah teh ampun ai anjeun saha cek eta patih anu geus eleh ku Gatotkaca. Aing kaula Gatotkaca aya naon anjeun make jeung ribut jeung pawan Sumitra. Kaula teh arek ngiwat Dewi Pergiwa sabab kaula teh kautus kudu jadi raja. Sabab raja kaula teh bogoheun ka Dewi Pergiwa. Cek Gatotkaca wisna ngagrem kurang ajar. Gatotkaca nafsu kansa
barang ngadangu caritaan ieu Patih. Tetap sini deui di teungeulnya eta ku ajian Praja Musti hingga beheungna ditongtak nepikeun ka pegat janggana Patih Palastra nya ieu sirahna teh dialungkeun bakaragrag eta di Patih nyata ieu sirah Patih teh bakaragrag di rajana. Selamat paman. Selamat Mang Kasep, nuhun kana bantosanana. Lamun teu ditulungan ku hidup bakal kumaha ieu Mang kajadianana. Bade ka mana atuh ieu teh paman? Mang teh bade ka nagara Pringgandani. Bade naon paman? Cek Gatotkaca. Mang teh piwara nganterkeun surat ieu teh cu. Surat naon? Cobi hoyong ningal. Teu kenging cu. Ieu surat teh khusus ka Kangjeng Ibu. Hidup ulah wantu maos. Sae paman. Tepung ku Gatotkaca mah soleh kan teu wani barang kolot dibaca ku anjeun. Tetapi titipan kanggo sepuh diganggu ku anjeun. Barang keur ngobrol kitu kurunyung Bima kan sa. Mitra Sumitra Daguan Purnawaja cek ieu Bima barang nepi ka ieu Gatotkaca jeung Sumitra teu tatapasini deui cekuk Gatotkaca ditampiling tapi di tengah lawan Gatotkaca. Ama wong edan sia ngerakeun aing teu hayang boga anak ngerakeun boga anak edan binatang cukup Gatotkaca ditampilingan ku Bima ditampilingan tapi Gatotkaca cicing ditampilingan datang kopi kan jeung cai heran tukang dongengna ngaleuteur raci kopi keun santai kan teh. Alah aya naon ama ieu teh Sumitra Raka Arya mana surat mana aing tos ti Badukara aing tos nanya ka si Arjuna ngan aing menang hitengeunah ti si Arjuna menang beja anu matak nyuga ka aing bener sia nganterkeun surat leres kaulan Raka Arya cek Sumitra mana suratna ieu kaulan kedengeun surat harita dipasrahkeun ku Sumitra ka Bima. Ini balik ke Badukara balik sia sae Kasep Gatotkaca singkiat bager singkiat ku cocobi ieu cu sae paman wayahna cu teu ewuheun pangeran mah balik Sumitra leres mangga baca ku sia surat ieu baca ku sia hayo aing teu hayang boga anak edan boga anak ngerakeun baca ku sia surat naon ama baca heula Gatotkaca harita muka surat barang dibaca ngahuleng ngarga meneng sabab yakin ieu dina surat teh surat ngabatalkeun antara pertikahan ieu pergiwa jeung hanjeunna tobat ama kebaca ku sia ama geuningan surat ieu teh surat ngabatalkeun ama edan sia cubred
Gatot-kaca ditampiling ditajung barang rek ditip ieu gata karman ama ampun ama plesat Gatot-kaca kacumantar Gatot-kaca harita kitu atuh maklum keur memeujeuna sono bogoh kaparutan ayeuna kari-kari panutan ngabatalkeun makanya geus ditentukeun tanggalna poena gitu nu jadi nyeri hatena ayeuna dibatalkeun ku pergiwa nah itu Gusti naon kesalahan akang pergiwa paman aya naon paman make ngabatalkeun lepat naon putra Gatot-kaca paman Gatot-kaca bakatku aral kansa sok sanajan satria sifatna tapi ari ku awewe mah anger we dibatalkeun makan sanya teu nya heleh leumpeuhna lalaki teh nya eta ku awewe geuning kansa harita Gatot-kaca di Gegana Wiyati barang ningali ka handap aya gunung kanca gunung batu tekung si tetap asini deui nyirorot maksad rek nabrakeun anjeun leuwih hade perlaya tibatan manggih kajadian anu matak nyeri kana hate koyong Gatot-kaca ka handap nyirorot tapi pan ari Gatot-kaca teh kanca dirina aya paribasa kulitna teh wangun besi tulang wajah jeung sajabana teas Gatot-kaca ku kekuatan can nu sejena lain batu anu lain Gatot-kaca anu ancur nabrakeun mak nyaeta maksudna mah ieu Gatot-kaca trek bunuh diri itu mun bahasa namanya frustasi itu lah lain Gatot-kaca sok frustasi nya kan nya suga teh Mang Deni we sok frustasi teh Mang Deni mah lamun frustasi sok ngabaso gitu nya atau ngopi gitu teh Gatot-kaca ge itu di dina caritana frustasi kan nabrakeun anjeun rek maehan maneh di tengah leuweung rek nabrakeun ka hiji gunung batu anu tareras tapi begitu ngajeleger ditabrakeun lain batu anu lain Gatot-kaca anu hancur kan kalah batu anu jadi koral da kawantu awak Gatot-kaca mah teuas kan aku ulah geus teu sanggup pileuyan pergi wa keur di luhurna ieu nya Gatot-kaca keur di luhur awang-awang batu geura hancurkeun awak kaula geura putuskeun riwayat kaula geus teu sanggup hirup di alam dunya pergi wa hampura akang pergi wa paman ibu hapunten ibu harapan ibu teh geuning laas kacinta kaula kepergi wa dibatalkeun ku paman Arjuna ibu hapunten putra ibu teu tiasa jugemakeun ka hoyong ibu tobat ibu nyirorot Gatot-kaca cuburen harita nabrakeun maneh ka eta batu lah didinya batu jadi koral amurasut kansa jika meunang naon ngageniran we atuh kalau batu anu jadi koral tobat geuning kalau batu anu jadi koral ieu teh tapi kaula ingat kaula boga keris gagak keranjang keris gara puputkeun umur kaula teu sanggup kaula hirup narima cobaan anu kieu keris dicabut kanca keris gagak kerancang inventaris anjeunna salami ngajabat di negara Amarta lain Gatot-kaca anu mati nih kalah keris anu jadi milai kan cerem potok keris gagak kerancang milai cebren karena ti corona keris teterak beuki lila Gatot-kaca lieur kansa kulahek kapiuhan ngan keur kapiuhan gitu aya nu nyerangkeun ti kajauhan hiji sang Batara
Gumujeng tayalian ti Prabu Batara Kresna ti jeung alamani. Aduh. Deuh anak ua. Waras tu makaring jati tu makaring waras waluya cager kemang cangkok wijaya kusuma kemang cangkok wijaya mawar cager Gatot Kaca. Saha nu jager? Oi, tulungan putra ua. Kunaon hidup ua? Tulungan kunaon cu? Ceuk Kresna kanza. Wah, kaula teh dibatalkeun. Kusaha cu dibatalkeun? Bebeja kaula. Kaula teh dibatalkeun. Kusaha? Ku pergi wa. Ku pergi wa. Ke. Berarti hidup boga kesalahan. Inget naon sababna pergi wa ngabatalkeun. Moal aya hasil lamun eueuh seuneu. Nu mawi wa. Kaula ke bingung naon kesalahan kaula. Anu kuat hidup bisa nyangka pergi wa nu ngabatalkeun naon? Aya serat wa. Surat. Ai surat tanda tangan saha eta? Tawusan Paman Arjuna. Atuh lain pergi wa nu ngabatalkeun, berarti Arjuna nu ngabatalkeun. Can tentu pergi wa nu ngabatalkeun. Tapi pan ua ai pergi wa teh putrana Kangjeng Rama Paman. Teu bisa. Anu bakal rumah tangga teh Arjuna atau pergi wa? Ya pergi wa. Ai nu ngabatalkeun Paman kaula. Ieu mah berarti Arjuna nu ngabatalkeun. Ua yakin ieu Arjuna pasti kaismuan kuna sejen. Hayang apal hidup. Hoyong ua. Yo, tingali dina kamar lopian. Ti mimiti kejadian di Madukara nu hidup teu apal. Dikeluarkeun kanza. Di kamar lopian sok tanya ku hidup sababna. Kunaon pangna pergi wa ngabatalkeun gitu. Ngan kade ieu hidup. Ieu gamar lopian moal bisa nimbulkeun gamar lamun dina hate hidup aya hiri dengki, dina hate hidup aya ujug ria jeung takabur jeung sajabana teh eta bakal sireuman. Bersihkeun heula hate hidup. Sae ua. Satekah pola hidup leungitkeun heula ka sedih jeung sajabana teh eta. Ngagebrai kanza eta gamar lopian mereka terangan. Ditek-tek nepikeun ka bengek cek paribasana. Aduh, geuningan ieu teh paman teh kapangaruhan ku Eyang Resi. Baris ditikahkeun geuning ieu pergi wa teh ka Kakang Mandrakomara ti nagara Astina. Tah eta. Tapi dah jelas wa. Jelas kumaha? Aya nama daripada ieu. Daripada mikiran hidup frustasi dibatalkeun, mending urang lalajo we. Urang lalajoanan. Lalajo kumaha wa? Urang lalajo anu seserahan isukan. Seserahan saha ari wa? Seserahan pergi wa. Seserahan Mandrakomara anu bakal kawin ke pergi wa. Ai wa teh lieur teh kumaha? Ari wa teh lieur ku mapan kaula teh wa dibatalkeun ku pergi wa atawa ku Paman Arjuna manya kaula kudu nyampeurkeun ka ditu. Lieur mana anu diubaran jeung nu ngubaran? Wa bakal mari ubar ka hidup. Ayeuna kieu wa. Ya kaula bakal tega kitu nyaksian bebene anu barkal dirapalan wa. Pergi wa teh arek kawin, bade kawin, rek nikah ka Mandrakomara. Nya ka Mandrakomara bakal nikah, bakal acan. Setiap bade atawa bakal acan. Daek nu bakal kawin sama hidup engke teh.
lieur wa kaula lieur itu pan pergi wa teh bade nikah bade acan dan nu rek kawin mah hidup engke teh cik setiap bade acan can tentu eta teh cu dan nu bakal kawin mah hidup mata kayu milu jeung wa mangga wa ngan kade geus datang kade tu hidup kudu tahan bisi ulah make amarahnya tenangkeun keun kumaha wa bakal bela lamun salah hidup teu kawin beheung piganteunana wa sok pasti bakal hidup anu kawin tapi panda anu bakal nikah mah nyaeta pergi wasar resmana kumara wa heueuh setiap bade acan setiap bade teh acan can tentu nu bakal kawin mah hidup hayu tuturkeun wa Kresna jeung Gatotkaca kanca nuju ka Madukara teka catur poe isukna alutan ti nagara Astina daratang atuh Arjuna ngabagiakeun kedatangan urang nagara Kurawa urang nagara Astina ku kasumpingan para Kurawa bagia Ki Jaro duh tekung silila Arjuna Kresna oge datang kairing di ku Gatotkaca deudeuh geuning esi Gatotkaca ka dieu saya ama malah naon paman syukur hidup wayahna rojong pergi ware kawin ka lanceuk hidup mandra komara saya tahan heula ulujeng sumping Raka Batara nuhun deui ulujeng sumping anger nuhun kareta Gatotkaca keun Gatotkaca mah ku kaula tahan kasep ama jauh di jugjug angang di tang teh itek masrahkeun i panganten leres ama mana calon pangantenna urang kawinkeun ayeuna hampura bisa aya tangeuyan anu kurang babawaan anu teu kabawa keun urang tamahan deui we para Kurawa di luar saware sae oge ngeun hohon ning aya Anger Prabu ti jeung Ngalamanik ya leres paman bade ngawulujengkeun ieu teh syukur ya geuning aya Gatotkaca sae bangga ulujeng aya heuh wah panas wah tiis cicing tiisan bakal nikah wah heueuh bakal ngomong wae budak teh nya keur ngobrol paguneman catur bangkel keun keur badami kitu kanca aya nu lumpat ti taman nyaeta hiji man Gusti tulungan kaula nuhun wah man riweuh kanca sarara riweuh aya naon man teu kapina damal Gusti nen pergi wa aya nu nyambat ti awang-awang pergi wa anu nyambat ai saha nu nyambat duka da teu jelas rupina ngan dicanak mabur ka awang-awang nah iya pur kuntul karitu murrar gagak karitu kak leungit bangsat aya baling anu bisa ngapung di negara ieu saha nyata pun anak Gatotkaca wah nuding ka kula cicing ada cicing da acan anggeus cicing si Gatotkaca kanca amak dituding gitu murunya keur manjeri hate di kabogoh rek dikawin batur ina dituding gitu atunya heuh beuki ngamak kekerot Gatotkaca kanca kekerot aduh lajeng yai ai anu bisa ngapung saha ieu di dieu Ki Jaro Gatotkaca ama ari urut ka bogoh pergi wasa Gatotkaca nah ieu berarti dikamanakeun sia pergi wa keke paman ulah wa kanuduh ka sapihak oh ramai ieu kanca mau digambarkeun tadi rek kawinan ieu jadi pasea ieu paman ulah wa kanuduh kapun anak Raden Gatotkaca ulah nuduh heula Gatotkaca cik sabaraha jam kajadian 30 menit ke tukang ari kaula di dieu sabaraha jam parantos aya sajam langkung nah
Arek kumaha Gatotkaca teu bisa. Jengkol aya usumna ari ekol mah eueuh. Sok nya ge anger Batara da tetep kasih Gatotkaca teh nyaah. Hayo dikamanakeun Gatotkaca ngaku. Turu maos. Ngaku sia kurang ajar. Dorna rita bakat keheun ngeul Gatotkaca kan. Aduh. Turu maos. Dikamanakeun si Gatotkaca. Keke lah reji. Ulah bakal amak nih. Ulah sarwana hidup. Kumaha mun kieu? Urang saemara. Saemara kumaha, Kang? Saemara kumaha teh? Saemara kumaha? Saemara kumaha ieu? Saemara kumaha Kang Raka Prabu? Kumaha? Ti astina anu resep ka artarempi anu bogoh ka pergiwa saha? Lasmana mana komara? Atuh urang saemarakeun anu hayang ka Dewi Pergiwa cenah neangan. Waktuna dibere waktu 2 poe. 2 poe. Gatotkaca sanggup pikeun neangan trik panggil raja lah. Kumaha? Bogoh ka Pergiwa. Tunggu bogoh ka Pergiwa. Bogoh. Sing tarik. Bogoh. Dah si goblok mah kitu. Teriak maling teh kitu tah. Cicing heula paman. Kedap kaca ya jedah lah sekedap namanya. Eta hidup. Yuk orang saya marah kumaha. Anu neangan diberi waktu 2 poe. Mangga. Caritana kan sa Gatotkaca perlu saya marah neangan 2 poe teh harita. Pergiwa katulungan ti nagara ujung Maruta malahan mah aya bukti sirah raja. Ai para kuarawa mah teu ka mana-mana da dicare ku dorna. Majarkeun teh keun si Gatotkaca nu neangan da pamikirna kitu. Gatotkaca nu nyimpen, Gatotkaca nu maling gitu. Pastina ge cenah manehna nu usaha. Berhasil alhamdulillah kan sa Gatotkaca 2 poe geus bisa mawa Pergiwa ti nagara ujung Maruta. Teu catur lah kelut jeung sajabana teh temenanya urang singket we da dongeng namina ge. Udah make gamelan make jeung aya sampak sagala pan neng nong paling mah dongengnya. Datang ke negara Amarta ka wewengkon Madukara. Sageusna kitu datang kadinya. Tah berarti ieu Pergiwa geus aya. Ayeuna mah hayu urang jadikeun kawin Pergiwa jeung Mandrakomana. Kela paman. Ai 2 poe kamari pan urang teh saemara sing saha anu bakal menangkeun Pergiwa eta nu bakal kawin ka Pergiwa. Ai nu manangkeun Pergiwa pan Gatotkaca. Saemara kumaha? Sumuhun kamari. Teu bisa anger. Ai saemara teh kudu eta tanda tangan ti sareng persetujuan mana surat persetujuan anak. Anu jelas nama si Gatot anu nyimpen, si Gatot anu maling, dicokot ku si Gatot. Teu ieu. Ri ibarat manehna nu nyopet, manehna nu gogorowokan. Waduh. Kudu kumaha ieu? Ayeuna kieu, Gatotkaca. Saya Hidup wae aku udah ngabuktikeun fakta. Fakta kumaha? Aya faktana pikeun hidup nyaeta pan ieu teh seolah-olah di sidang ya. Hidup seolah-olah dituduh maling rumah sante. Henteu wa. Aya saksi. Saksi teu aya wa. Kan ieu aya fakta surat kerajaan ti nagara ujung Maruta. Mana cobi? Tak ieu paman. Cik coba mana suratnya? Surat dibikeun kan sa, dibaca ku dorna. Teu percaya. Surat mah bisa dijieun.
Surat mah bisa dijieun. Yakin ieu menang nyieun. Waktu neangan si Gatot sabar poe? 2 poe. 2 poe. 2 poe raing. Ieu surat 2 poe oge bisa dijieun ku si Gatot. Komo si Gatot mah jelema terpelajar, gampang nyieun nu kieu patut mah. Mah kuat ieu. Tetep si Gatot anu maling. Tetep Pergiwa kudu dikawinkeun ka Mandrakomara. Gatot-Kaca Ulah aya deui fakta teh eta pikeun ngabela hidup. aya Naon? Sirah Raja Sirah Raja. Sirah Raja. Ulah. Mana? Oh iya di urang canak Gatot-Kaca harita tekung silila nyokot Sirah Raja, nyata Sirah Raja Nagara Ujung Maruta anu diteuk-teuk sabab pikeun fakta dina riungan ayeuna. Bener wae prediksi Gatot-Kaca teh. Kenyataan yen bakal aya sidang. Ta ieu su geuning ieu sirah denawa ieu sirah dibaca tanon dibawa ka hareup nu aray dirinya Arloho kan sa hulu atuh dibawa hulu raja. Tak ieu Sirah Raja ieu teh Sirah Raja paman. Percanten percaya ieu mah Sirah Raja da make mahkota. Percanten ieu Sirah Raja Nagara Ujung Maruta anu nyulik Pergiwa henteu. Nah make henteu. Nah make henteu paman, pan itu jelas itu nu nyulik Pergiwa. Sebagian di negara Pringganani buta unggul ieu politik arimi. Cicing hasep tahan heula nafsu. Eta nyanyanak tuang ibu Heuh sabar cicing. Arimi teh nyaah ka anak nya meureun ieu mamateni atawa mencit tahanan anu dihukum ku Arimi. Biada bi Arimi hiji raja mencit tahanan. Walah. Gatot-Kaca ngaku ieu ti nagara Pringganani menang nyokot. Sanes ieu ti Nagara Ujung Maruta. Tapi nyatana ieu teu percaya ni Resi Komayana. Nyangakeun sadaya-daya. Aya di fakta saja barat eta. Aya Naon? Tarose putrina Oh nya bener. leres Raka Prabu. Cik Rai panggil Pergiwa. Geulis. Ulah non Ramadewaji kapayun. Yah nyangakeun semah pangabaktos ka unyuk Ramadewaji. Oge nyangakeun semah pangabaktos ka unyuk Rama Uwa ti nagara Jenggala Manik. Nuhun geulis. Ka unyuk Kang Jeung Eyang. Nuhun geulis. Ini mencarang ki jiga pamajikan si Bayu ya. Ayo. Tapi gini gelis-gelis nama juga si Tari itu. Ngan si Tari lindu. Ayo. Tahu nama? Cicing asuh mah mahnya hong maneh urusan kolot. Gelis. Tuh Rama Uwa bade tumaros. Gelis pergi wa. Ieu warek naros. Angga Uwa. Ari hidup di mana? 2 poe ka tukang. Kaula teh diculiknya eta ku Prabu Rodra Jenggala di Nagara Ujung Maruta. Kula teh diculik Diculik. Maharsi percanten di pengakuan putri. Teu. Masih teu keneh wae kunaon ieu teh. Si Gatot-Kaca dina jero 2 poe eta yeuh anger. Ai si Gatot teh pan urut ka bogoh Pergiwa teh bogoheun. Pasti di obrolan nen meureun waktuna sidang atau waktu ngariung kieu teh nyai geulis kudu ngomong kitu. Ieu eko ieu taktik si Gatot-Kaca ieu. Gatot-Kaca leres. narima kitu. Henteu wa teu rumaos. Kaula henteu rumaos mamegahan Pergiwa wa. Wah di fakta. Teu aya wa. Kumaha lamun saya marah deui we atuh. Saya marah kumaha ngel. Urang adukeun we nama Gatot-Kaca jeung Mandrakomara. Sae mangga sok. Taros heula Gatot-Kacana.
Gatotkaca. Anak mang kula paman nyaah ka pergiwa leres nyaah paman berjenggempeur si goblok mata bogoh ke pergiwa bogoh paman wani gelut kasaha paman ka Mandra Komara wantun tos sangemeun Gatotkaca mah Kangjeng Rama tos sangemeun Maharsi Kumayana cobi mangga taros cek Kresna kanca dia mah Kresna teh mun bacek bahasa nama naon teh bae hakim naon teh anu nentukeun dina riungan teh nya modulator teh cobi taros harita Dorna nanya ka Mandra Komara Anger kaulah paman wani gelut kasaha ka Gatotkaca henteu paman har henteu Anger kula paman kumamun ku wakil make wakil mangga sok urang wakilkeun ka Aswatama kula mah nya ka Mandra Komara nya wani gelut diadukeun pugu da domar diadukeun lawan jeung si Gatotkaca wani ampun teu wani henteu para Kurawa sugana wani eueuh ka si Gatotkaca ampun teu wantun reang kabeh Kurawa teu wani garoblok sia keur ditamu miluna teh eueuh gawe geuning eueuh nu wani teh kabeh teu aya ti wetan sugan ampun Kurawa belah ditu ampun mangga teu kiat ampun kudu ngalawan si Gatotkaca mah leuwih hade ini tuh ah tungtungna teh para Kurawa teu waraniun janggeus daripada kieu mending balik ka negara astana balik kabeh para Kurawa balik budar kanca kitu ai Kurawa mah nya wanina koroyokan hunggul gireun sorangan mah da teu kawaneun eueuh kawani si Dorna gandengkeun pisan kemah teu make si Dorna khusus di leuweung mah Dorna mah nya ada kitu karakterna apa nya punten we ya akhirna kanca tutugna teh pergiwa jadi kawinna sok sanajan ngaliwatan sidang segala rupa make jeung aya saksi itu ieu nya bari jeung perjalanan pergiwa jeung Gatotkaca teh rumit geuning kanca lalakon perjodohan antar pergiwa jeung Gatotkaca tapi geuning dasar heupan tadi teh ya kanca ari jodoh mah pan sanes urang anu boga lintang teu maha kawasa jodoh pati bagja cilaka angin Allah anu kagungan akhirna mah geuning Gatotkaca teh cios kanca ngajatuh krami atau disebut Gatotkaca krama teh ngajodona ieu Gatotkaca jeung pergiwa sok sanajan Arjuna dipangaruhan ku Kombayana itu jeung ieu nu tadi jalan carita tadi tapi tetep nu maha kawasa teu ewuheun kanca keur ngajodokeun eta dua insan teu kagamar ku carita sanajan enahna basa perjodohan atanapi pertikahan antara Gatotkaca jeung pergiwa pesta cek paribasana 40 peuting segala ditangap di negara peringkat dani ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngemat-ngemat jatang pinang nyata mangsa pertikahan Raden Gatotkaca nya di dieu Arjuna kenging nasihat di para Pandawa anu sanesna yen ulah kapangaruhan teuing kudu bok ajeg panceg istiqomah ulah ugut alinuan ulah gedag kaanginan da ulah luak leok pinuh ku pituah ti Yudhistira ti Bima jeung ti ieu Kresna ieu Arjuna yen yakin Arjuna nyata leumpeuh yuni babari kapangaruhan nyaeta ku Resi Kombayana nepikeun ka jadi pacengkadan harita antara Bima jeung Arjuna ngan teu dicaritakeun dina ieu dongeng meda panjang teuing waktuna tah sakitu kan mudah-mudahan sing aya pulunganeunana kanggo urang dina episode anu katilu sok sanajan ku mangrupi wayang hapunten carita dina wayang ieu Kang Deni ngabantun jejer carios teh tina pawayangan kan sa